Burit balik gawe ngelapan piring ditulikeun nyapukeun buruan imah nu geus saminggu teh disapukeun beresna langsung gegero. Arek balik gawe teh geus disadiakeun deui ku gero tadi nama arek cuek we pura-pura teu nempo. Da anger we geuninganan lamun misal urang bolak-balik Singapura teh. Heueuh sisi tengah dapur. Tempo we eta si gerohaneun jeung si lapaneun piring. Padahal mah ieu teh si piring teh geus garing tapi ting kunaon mah kudu we dilapan. Meureunnan saking ku geus kabiasaan we kudu wajib dilapan heula piring teh. Lain ku sok pura-pura apik atawa rajin. Ieu teh geus kabiasaan di pagawean lamun misalna ngumbah piring dilapan langsung. Lapan piringna anggeus dituluykeun ngakutan gerohan. Heueuh mentak diakutan teh arek dikeueuman heula. Soalna balik burit gawe ayeuna teh aya planning arek nyapukeun buruan gerohaneuna geus dipindahkeun hayu urang tuluykeun. Heueuh ngagidig ke belah luhur ek sasapuh heula ti belah dieu. Ari sasapuh halodo kieu teh sok ngararebul. Heueuh da biasana mah belah dieu teh sok baseuh wae kadang mah sok lukutan jadi we lesang. Tapi da kulantaran halodona lila jadi we si lukutna teh gararing geuninganan. Si tanjakan gang duren ieu teh biasana mah tara disapukeun unggal poe. Tapi da tergantung kalakaina besti lamun misalna loba karak disapukeun ai saeutik keneh mah tara. Basa karak saeutik padahal mah mumpung saeutik sapukeun. Tapi da besti lamun ditanjakan si gang duren ieu mah kalakai ngajabregna teh pas musim gugur. Tapi henteu kabeh tangkal berguguran daunna teh. Ukur sajenis tangkal mah huni hungkul anu daunna gugur teh. Lamun misalna ditukangeun imah kalakai kopi besti soalna di luhureun imah teh aya tangkal kalakai daun kopi kieu masuk galalede jadi babari disapuna teh tinggal dikuer-kuerkeun. Bida anger geuninganan geus belah dieu mah pamiceunan cai jadi we kudu dicokotan ku leungeun. Lain ti kamar mandi tapi ti dieu tina tempat gegero. Untung kalakai kopi mah disapukeun teh babari. Jadi ngoleang kitu geuninganan disapukeun teh beda jeung daun ieu kidama. Daun kieu mah sok rada hese komo lamun misalna geus manggih cai sok nyeplek. Heueuh sok nempel kana modelan ayeuna ge ieu teh si cai toreun ngan budal we. Biasana mah ti jero kamar mandina teh si kerana kudu digedean. Tapi lamun misalna kerana digedean sok beak dina toreunna teh nyaah ke teh cai. Bari jeung cicing di gunung babari cai tapi lamun misalna musim halodo alias kakeringan mah teu da sarua we besti hese cai. Pernah harita teh nana ge besti pas saat cai nya ti gunungna teh ngakutan di tempat pagawean make galon. Di pagawean mah caina teh gede wae tarasa. Modelan musim halodo ayeuna cai curug oge menikat ngenclang besti ketempo batu-batu jero. Kela-kela kedeung besti nah jadi ngabahas cai ieu teh hayu urang tuluykeun gegero heula ayeuna. Tapi nah diilik-ilik ieu teh anu loba nama sendal paling hoream sabenerna mah besti lamun ngumbah sendal. Tapi diilik-ilik ieu teh menang loba keneh sendal budak galing 2 teh nanah mah kur 2 siki. Lain 2 siki kiri kanan tapi 2 pasang kita besti. Ari bakatku digawean mah gerohaneun teh saeutik geuninganan besti. Mentak katingali loba teh wadahna meureunnan nya galalede. Piringna mah kur aya babara siki. Arek loba arek saeutik pokona mah ayeuna burit kudu beres. Soalna isukan-isuk mah sok hoream tariris geuninganan gegero. Tapi lamun misalna hudang isuk tangginas mah kadang sok langsung digerohan kadang dikumpulkeun. Ari teh nanah mah gegero kieu teh kumaha mood lamun misalna moodna alus gegero lamun teu masuk diantepkeun. Soalna lamun misalna digawekeun dipaksakeun sok ujung-ujungna teh aya we geuninganan pi omongan. Heueuh sok ngutruk teu pararuguh teh nanah mah lamun kitu teh daripada ngutruk teu jelas daripada ngabalerang ka mana-mana mending diantepan we geuranan. Teu karasa besti ngeceblek ti tadi teh tinggal nu carang biru ieu teh dikumaha heula dikosokan beres nama anteurkeun we ka belah jero tuluykeun we ngumbah heula senang. Tapi jigana teh dituluykeun